kuring anu ngayugang nguruskeun anak-anakna nu masihan ilmu jangan tukang ngurus. Zaman ayeuna tukang ngurus mun dibere duit saikhlasna di tukang ngurut lebaran anu udur teu awewe teu lalaki sabedah nama diurut jeung dikerong nu penting mah lalalakeun. Kuring anu ngandung lamina salapan bulan dubrakna ka alam dunya kersanian Allah. Bapak kuring anu ngayugang nguruskeun anak-anakna nu masihan ilmu janten tukang ngurus. Zaman ayeuna tukang ngurut mun dibere duit saikhlasna di tukang ngurut lebaran anu udur teu awewe teu lalaki sabedah